Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Nia Warniati seja maoskeun carpon yasana Tik-Tik Rusyani anu judulna Ruruntuk. Jegoh-jegoh batuk berat ngaku treuhak. Dadana nu eungap balas ngarenghap dina lawang napas nu heureut diusapan lalaunan. Halesduk nu taraleso tina beheungna dipageuhan. Leungeunna ngaragamang kana bekong eusi cikopi bari nu ampir nepi kana gegedohna. Lalaunan diuyup. Kojengkang ka dapur, cetrek kompor, gen panci leutik. Mie instan jeung endog deui pabeulit dina beuteung. Ubar lapar nu gampang bari murah. Jam dina tembok geus maju kana pukul 1 janari leutik. Biasa ngalong can kaparengan dibere tunduh. Insomnia nahun katambah aya nu karasa. Bari ngusapan dada, panonna anteng mencrong kana layar HP. Ngapalkeun lalaguan keur bekal ngamen isukan di kafe Biang Lala. Lumayan jangan banjal-banjal resiko dapur, manjangkeun renghap di waktu ka waktu. Sabab moodnya ge kudu digawe berat, geus pasti teu katanagaan, nya keur nambah-nambah, manehna maksakeun nyanggupan pangajak babaturanana nu masih haat daek di puntangan. Ngamen geus aya kana 3 taunna. Sanggeus beak ampir sakabeh pakaianna dipake nutupan resiko sapopoe. Saprak lagu-laguna teu kalandep deui. Komo sanggeus pating burudul penyanyi entragan anyar nu leuwih malotekar. Jeungna hirup teh memang muter. Moal salawasna aya di luhur. Geus waktuna mundur sabab geus teu kajamanan. Asalna mah hariwang sieun aya nu nganyahwankeun. Ngan ceuk si Sabri sobat dalitna, mending nyamur we. Buuk digondrongkeun, make kacamata hideung jeung di topi Panama nu dilelepkeun ka hareup ngarah teu kaciri roman beungeutna ku nu papaliwat. Da nya ge geus mimiti karijut, ari nembrak jiga biasa mah pasti aya wae nu apaleun saha manehna. Panan kungsi sohor sabiwir hiji. Basa ngaranna ngajaul. Ku teu hariwangna teh deui ngaran aslina nyumput dina sandi asma. Ukur sok disebut wagon, wancahan tina uwa gondrong. Sesebutan keur manehna ti anak babaturanana nu deuheus. Geus lain wayah ngaranna nu asli ngapung ngajomantara jiga baheula. Sabiwir hiji. Ayeuna kaalaman, hirup aya dina titik nadir. Babaturanana geus teu malire. Dunya nu gumebiar geus pareum. Leuwih gancang batan umurna. Balukar tina rucah awuntah. Rasa maneh nanjung. Ayeuna manehna balik deui ka imah ditinggal kolotna nu geus dijejewet dibagi keur sababaraha kuren. Ukur kabagean 2 tumbak nu dibagi jadi rohang tamu, kamar, dapur, jeung kamar cai. Najan dulur-dulur jeung alo-alona haat marakelan unggal bulan, tapi gancang beakna dipake ubar aber keur panyakit paru-paruna nu nahun. Hirup nyorangan jauh jeung mangsa jayana nu diriung-riung ku nu giung, ditarungguan ku nu kapengpeongan. Lain hiji 2 tapi teu kaitung bakat kuloba. Resep ngulinkeun hate awewe, asa gagah asa payu. Nu narangkel hayang kabawa sohor tangka rimbil. Ayeuna karasa peurihna mun manehna nyoreang waktu ka tukang. Sare jeung sasaha diacak diasaan. Sakur nu ngasrog teu disesakeun. Tara make hate sabab bakal aya rasanya ah. Teu kaci panan bakal pugag kana lampah nircana. Jadi avanturir dina dunia peteng teu kudu make duit.
manehna disugemakeun dapon daek. Jeung deui saha awewe anu teu hayang atuh da. Sohor, gagah, kasep, loba nu ngantri hayang di deukeutan, hayang di anjangan. Ceukna itungan manehna mah asa sakedeung pisan waktu teh karasana. Ragana joropoh digorogotan panyakit. Tina hirup orowodol, bagadang, rokok jeung kopi tan takran, alkohol, obat-obatan jeung rucah. Meujeuh mun kaala hasilna tereh-tereh teh. Bari ngulinkeun haseup rokok, pikiranana ngacacang kana tangtungan salah sahiji wanoja nu kungsi masket, nu karasa pisan belana, bare cinta nu pangweningna, tapi teu kapelosea. Eueuh waktu keur satia, lebar kudu ngantai na antrian. Kabeh kudu kabagean jadi kabogoh radia nu menawan, mempesona. Kakara karasa ayeuna di antara nu kacida deuketna Rani nu pangsabarna. Babaturan SMA bisa disebut mantan. Nu apal modalna basa manehna ngamen ti warung ka warung. Laju menang kontrak live music di sababaraha kafe. Nu saterusna mere luang keur manehna bajoang nembus studio rekaman. Rani nu tara loba nungtut tara resep protes, najan apal kumaha ketakna dina gaul jeung awewe. Pernah diantep, pernah teu dipirosea, dianggap masa lalu. Ngamaklum bari itu weleh ngahampura. Rani mere sagalana, tapi manehna mere cidra, mere pilara. Meureun mun manehna sadar memeh kalebuh. Ayeuna bakal boga batur hilup nu nyaah jeung cintana lain pupulasan. Boa moal nepi kana balangsak mun manehna kajait ku sikepna nu tegas. Mihukum Rani nu nungguan bari sabar, nungguan manehna sadar. Di mana ayeuna Rani? Manehna teu weruh. Rani nu nyeri hate, nu asa dimomorekeun geus ngahiang, ngajauhan sanggeus teu kairong bisa ngahiji. Rani indit mawa kanyeri, lunta mawa hate sungkawa, kungsi dipapaikeun, basa manehna jag-jag keneh. Neneangan ka panganjrekanana, cenah keur ngumbara, ngabaktikeun diri jadi guru di daerah. Alamat mah alamat, kaasup nomor HP, tapi teu kungsi kapanggih raratanana, tilem jiga diteleg sandekala. Ayeuna jol aya rasa sono nu nataku, kacipta kumaha nyaah jeung belana, beuki dilamun, beuki anteb karasana. Dadana nu eungap tambah neuk, kaduhung ku kalakuan, miceun kasempetan hirup bener, ecreug, kalah kaanteng kokojayan dina kasenangan nu umurna sakedet netra. Umur can kolot-kolot teuing, tapi sagalana geus teu nyesa. Kari panyakit jeung hirup nu sangsara ku hiji ku dua. Sok mindeng kacipta, kumaha papatahna, nitah gancang tanghi, geura milih rabi, ridho cenah najan lain ka manehna ge. Asal radia bagja, Rani ngiring bagja, ulah haben bertualang wae ih, lebar ku Yuswa. Asa nongtoreng keneh, kacipta imutna nu manis, teteupna nu linduk iuh, buuk syegina nambah nyari. Rani nu angger lalagasan sabab nungguan manehna leah, tapi ayeuna teuing di mana? Mindeng manehna gegetun, kejotan hayang amprok, sakadar menta dihampura kungsi milaraan, kungsi teu malire kana kanyaahna, tapi nu dipikasono teu aya pisan kalemengna. Bareng jeung beakna cikopi dina muka tilu, dadana karasa eungap deui.
Balik ti dokter, leungeunna ranggem deui ku obat. Minggu hareup kudu dicek up sagalana, ronsen deui, ditambah ku kultur jaringan jeung pameriksaan nu leuwih gemet. Dokter nyebutkeun aya suspek CA. Ceuk dina jero pikirna, geus deukeut kana pamustungan. Lain ngan ukur TB, tapi geus laju jadi kanker. Batuk nu geus dibarengan kaluarna getih. Awak nu beuki rengkung jeung buuk nu muludu rosa. Tapi teu dipake ngarasula. Manehna geus siap ku nu panggorengna. Meureun ieu nu ngaranna fatalistik. Teu paduli, leuwih gancang lastari leuwih hade. Aya rasa capek lumampah meakeun sesa umur. Geus teu kapanggih nu ngeunah jeung nu endahna. Kari ngararasakeun karma tina kalakuanana baheula. Leumpangna rumanggieung bari ngajegoh batuk teu eureun. Kasiksaeun pisan. Bayahna asa meotan, nepi ka hese rek ngambekan. Memeh nyetrekeun kunci, manehna ngaliuk ka palebah warung Leni peuntaseun jalan. Asa aya nu metot ditinggalianana. Lain Leni nu bohay. Geus teu wani ngabayangkeun bisa ngadeuketan awewe teh ayeuna mah. Ngacana ge dina euteung kahirupan nu kacidarubakna. Geus teu kataekan najan ukur ngaheureuyan ku omongan. Nya, lain Leni nu metot paningalina. Tapi awewe nu dicindung wungu make kacamata hideung. Nu melong rada lila laju asup kana mobilna nu ngabagu gagah hareupeun pos ronda gigireun warung. Manehna ukur wasa tumanya dina hate. Saha eta? Asa kakara aya nu ngalalar make mobil ka warung Leni. Asa-asa ningali dedeganana. Tapi piraku panan teu kitu pangawakan Rani mah. Asa siga Nina mun ningali gayana mah. Tapi pan teu dijilbab. Piraku mun Devi mah pan sakitu tomboyna. Ari ieu dijilbab rapet. Rani kitu. Da kungsi ngomong hayang bunyi nutupan orat mun geus kawin ka manehna. Ulang sakedeung bari ret deui kana mobil. Ih, aya ku GR, cek pikirna. Buare kasaha tah nu dina mobil teh. Bet jauh-jauh mikir nepi ka para mantan. Tapi mun nya eta teh salah saurang ti antara urut kabogohna, nah harekna nahaonna nyampeurkeun. Da sigana geus ka emper-emper mun hirupna geus tikusruk. Geus jadi rahasia umum nu baheula sohor bari flamboyan teh kari ruruntukna. Ku cape mikir, akhirna teu loba cetak deui. Cetrek muka panto, gek dina kursi. Meakeun kapanasaran, ku nyarangkeun tina hareupeun jendela. Bari hatena ujug-ujug kebek ku kasono. Mun nya teh Rani moal asa-asa rek digalentor, rek menta dihampura kungsi milaraan, kungsi nganggap eueuh. Panto mobil geus nutup, tapi teu kadenge suara mesin di starter. Helok, mobil kalah kanageun salila-lila. Nu asup kana mobil, muka kacamatana, kop kana tisu, sirahna nyuuh kana setir. Ngalimba, laju hujan cimata. Diserat di Margahayu Kencana, Juli 2017.